nu disebutkeun iman teh, nu disebutkeun Islam teh, anu disebutkeun ibadah teh nyaeta cinta ka Gusti Allah. Jeung cinta kana sakabeh nu aya hubungan jeung Gusti Allah. Jeung cinta kana sakabeh perkara nu ngahubungkeun ka Gusti Allah. Cinta ka Allah otomatis cinta ka Kangjeng Nabi, para nabina, para rasulna, otomatis cinta ka para malaikat, otomatis cinta ka para wali-walina, cinta ka para ulama-ulamana, cinta kana aturan agamana, salatna, puasana, pokokna mah sakabeh perkara anu ngahubungkeun cinta ka Gusti Allah. Termasuk ngaji. Cinta ka Gusti Allah teh termasuk ngaji. Malah lain ukur kegiatan-kegiatan ibadah pantes nepi ka ayat tapak lacak jelema anu urut ibadah, urut jelema anu ibadah alias tapak-tapak jelema anu naon, anu saroleh, tapak para wali, tapak para sholihin, kayu, batu, itu adalah micinta kadinya. Ingat, itu kabeh adalah nyambungkeun karena cinta ka saha? Ka Gusti Allah. Lain musyrik. Lain musyrik. Jadi hari ayeuna mah kitu. Da anu dipicinta teh kudu Gusti Allah we, sing ingat ka Gusti Allah. Jadi ari ka Nabi mah dijieun nomor 2. Gitu. Ya, kada ingat. Cinta ka Nabi teh termasuk cinta ka saha teh? Kitu. Oh, jeung kudu make cinta ka ulama, ka wali segala rupa. Cek bahasa ayeuna mah disebutna teh naon teh mengkultuskan teh. Cinta mah kudu ka saha? Kudu ka Gusti Allah, ka Nabi, ka wali mah teu kudu make cinta, paling-paling tuturkeuneun, paling-paling gitu. Gugueun paling-paling. Ingat, ari wali jeung ari nabi jeung ari jelema nu saleh teh nyambungkeun ngahubungkeun ka saha atuh da? Ka Gusti Allah. Tak cinta ka wali teh itu hakikat daripada cinta ka saha? Ka Gusti Allah. Lain jadi musyrik. Malah kana kayu jeung kana naon? Kana batu. Cuman ingat, kayu batuna tapak tilas jalma-jalma anu saroleh ta eta teh nyambungkeun karena kecintaan ka Gusti Allah. Wahbub ilahaka. Cuman kecintaan ieu dibagi 2 lah, geus mineng eta mah kasarana ge tepikeun sagala rupa amal ibadah kegiatan urang naon anu disaurkeun ku apa aya kelasna euy. Aya kelas kakap gitu, aya kelas naon baneng, aya kelas naon, aya kelas titah. Cinta ge kitu, cinta ka Gusti Allah, cinta ka Nabi, cinta ka wali, cinta ka ulama, cinta kana tapak tilas, jeung cinta kana aturan ajaran-ajaran Gusti Allah. Aya nu cinta na teh kelas naon kakap, aya nu cinta na teh kelas naon baneng, aya nu cinta kelas naon kelas teri. Ari cinta kelas kakap kieu cinta kelas kakap mah mineng ditepikeun ka sararea. Bila mana cinta sudah melekat eta teh naon anu didawuhkeun teh ku ba'dul arifin ya, idza kanal iman fi dhahiril qalbi ahabballaha hubban mutawassiton. Di mana iman asupna hanya karena luar haroream, cek manehna mah kumaha? Aduh, hobi luar biasa. Itulah cinta kelas naon? Kelas kakap. Ya, tinggal tanyakeun. Ai urang ka Gusti Allah, ka Kangjeng Nabi, kana ngaji, kana salat,
geus nepi ka cinta nu seperti kitu. Aduh, sakumaha nu geus ditepikeun malulu we urang mah tawanan perang. Malulu kana salat, kana ngaji, kana puasa teh ditodong terus. Tawanan perang ditodong terus. Salat sia gitu kan? Ditodong. Ari teu salat. Ari salat da puguh haro berarti lain bijil tina lelemutan hate. Ditodong. Ari teu ngaji kumaha, ari ngaji da puguh kumaha tuh haroream ditodong geus nepi eta kacintaan asup bijil kanal bijil tina lelemutan masih gini jauh ditodong. Ayo mah lain atuh da nucek batur pahit jadi naon, jadi amis. Itulah bila mana cinta melekat. Itulah cek bahasa urang mah nu bieu teh. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Nu matak, lamun berbicara cinta nu eta, gitu. Sekali deui, lamun berbicara cinta nu eta alias cinta nu kelas naon? Nu kelas kakak pantas dawuhan Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu taala anhu, anjeunna ngadawuhkeun di mana anjeun ditanya ku nu sejen, ari anjeun cinta ka Gusti Allah, ari anjeun cinta ka Nabi, ari anjeun cinta kana ajaran Gusti Allah, rarasakeun we sarasakeun ku hate sorangan. Ulah waka ujug-ujug ngajawab nya komo atuh. Puguh ari ngajawab kitu mah sararea ge bisa. Ari maneh cinta ka Gusti Allah nya komo we atuh. Ari maneh cinta ka Kangjeng Nabi nya kantenan we atuh. Cing yu syah ayeuna nu cinta ka Gusti Allah mah ingat ya, di mana ayeuna tempo aya order sedekah panggulana geus kitu encan. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Cinta maneh teh ka Kangjeng Nabi nya komo cing yu urang maca salawat. Gitu kan? Begitu teh tempo maca salawat nyang nyang nyang. Masya Allah pogoe atuh ari erek diadukeun jeung budak ololeho mah yo nyebut teh nya tamtu atuh cinta komo sarua jeung jelema anu kumisna sagede leungeun begitu ayeuna nyaritakeun rek diadukeun jeung budak ololeho atuh nya komo wani. Begitu ayeuna wani sing rek diadukeun jeung maung kila-kila karena maung jadi ngiru. Ya, itu adalah cinta nu sabenerna. Maka jawabanana adalah lain komo tapi naon jempe. Sok tanyakeun kana diri sorangan, nyaan aing teh geus cinta ka Gusti Allah, nyaan aing teh geus cinta ka Kangjeng Nabi teh. Tanyakeun sabab lamun anjeun ujug-ujug ngajawab nya komo cinta mah bohong. Jadi ngom nyebutkeun komo teh bohong. Mana buktina? Lamun nyebutkeun teu cinta kafir maneh. Teu cinta ka Allah kafir mah nya. Yaina teu cinta ka Nabi piraku teu kafir. Nyebutkeun cinta da bohong teu akur jeung kenyataan. Nyebutkeun ayeuna urang teu cinta da naon atuh? Da kafir nu matak. Ulah waka ujug-ujug naon cenah. Ulah jeung ngajawab. Jempe malah pijawabeunna teh nu alus mah ceuri. Gusti sadaya-daya jisim abdi teh geuningan kakarek bisa bohong. Kitu we nu bukti kakarek bisa naon? Bohong. Da abdi teh ari nyebatkeun teu cinta mah abdi teh naudzubillah. Namung da buktosna geuningan abdi teh jauh kacintaan abdi teh. Tah cinta ka Allah teh artina kitu. Mun berbicara cintana kelas naon? Kelas kakap. Ya. Tapi kan aya kelas. Aya cinta kelas naon teh?
kelas teri ari cinta kelas teri kumaha cinta kelas teri mah alah disebutna oge mun ayeuna mah simpatisan para piking tak gitulah tuluy para naon disebut Persib teh disebutna teh para bobotoh gitu eta we di mana dek aya datang Persib hidup Persib gitu we lalajo ayeuna ka jero stadion henteu naon sababna da kudu mayar ari mayar kumaha hoream di lebar gitu tapi di mana datang Persib kumaha hidup Persib tanu kitu adalah cinta insyaallah eta cinta Persib cuman cintana cinta kelas naon kelas teri tah ka Allah jeung ka Nabi ge kitu bedana aya cintana anu adalah cinta kelas teri naon teh rame-rame muludan yo rame kitu eta begitu diajak maca sholawat yuk diajak ngaji lah nyata teh eta loba kaperluan lainana kitu nu kitu ngaranna cinta kelas naon cinta kelas teri yo kelas teri ge lumayan aya keneh naon da cirina lamun Persib eleh euy aing ngilu amak komo Persib aya nu ngahina jeung aing sia aing ari salat makmum aing teh ari ngaji mah harorea aing puasa henteu sedekah aing lebar ngan di mana-mana aya anu ngahina Gusti Allah aya nu ngahina nabi aya nu ngahina wali aya nu ngahina ulama aya nu ngahina agama peperieun aing salat sameang henteu jeung aing lumayan aya naonan tah begitu diajak salat mah nya teh kalanan rajengan gitu tapi tetep aya naonan tah aya eta tah cuman cintana kelas naon nah tah kitu teri ge euy eta lumayan daripada henteu sama sekali di mana jelema eueuh cintaan mah cuek hatina tidak tergugah Allah aya nu ngahina nabi aya nu ngahina aturan agama aya nu ngahina kiai ulama aya nu ngahina akeun bae da misah naon misah nyawa misah badan eueuh naonan tadi jerona gitu da anu aya cintaan mah kitu tah eta nu ulah leungit teh eta nu standar tah eta mihape eta tah nu ulah leungit keun ari keur naikkeun mah keun we lah dari naikkeun mah lain bantrak-bantrakeun pameh dahar atuh prosesna oge aduh lillah hayang nepi ngarasa amisna ibadah kitu we lah urang geus nepi ka aki-aki nepi ka akang ayeuna geus umur 70 tahun leuwih nepi ka ayeuna anak 18 incu 70 leuwih tuluy ayeuna buyut 20 leuwih nepi ka ayeuna asa ditodong ibadah teh can aya bijil ya ngan di mana aya nu ngahina aturan agama aing puperieun kitu ngaji ngabakti aing teu bisa aing ayeuna maca shalawat kedua tapi begitu ayeuna anu ngahina jeung anu ngalainkeun kana shalawat mengkelanan nyata cekolot pada teman dalilut sia kitu jadina itu adalah cinta kelas naon teri dalilut di mana ayeuna eleh dalil jeung aing naon gelut bakating aya cinta ngan cintana kelas naon kelas teri insyaallah apalagi kelas kakap kelas teri ge masih kene aya kakurung ku jaminan dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta sakumaha dina hadis anu populer eta hadis masyhur eta hadis nyaeta man yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbahu ta eta teh kan asal muasalna teh aya jelema urang kampung urang Arabi urang kampung Bolisung ari ka Kangjeng Nabi iman teh ari ka Kangjeng Nabi aya dina jero hate marasa simpati ngan gulang-gulung nutur-nutur
gulang-gulung ngaji nutur-nutur tempo jihad tempo perang tara manehna mah di mana di lemur kedul ngana ari rasa simpati mah kumaha aya gancangna eta urang kampung datang ka Jungjunan nuju linggih sareng para sahabat ya ada ngaranna ge urang kampung bahasana ge bahasa songong we celeuweung teh kajauhan grepek manggil-manggil Jungjunan ari manggil jenenganana Muhammad syaram jadah lamun kadenge ku urang ya tuluy aya nu ngagorohan kitu ka Kang Tong make Kangjeng Nabi ayeuna mah guru urang we ka kiai ka ajengan tuluy ayeuna ngagorohan sangeunahna stand urang teh geunah mah amoan ieu para sahabat ngadangu aya jelema nu ngagerok Kangjeng Rasul seperti kitu Muhammad sing darelek para sahabat Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma babatok sia munceuk bahasa urang tegableng kasopanan da puguh urang mana teh ya urang kampung tegung singa mau bangku sekolah ya sangeunahna we ngomongna teh sangeunahna kembali kumaha kuring ari Jungjunan sangat bijaksana diwaler ku anjeunna kalawan jawabanana anu sesuai ejeung panggilan manehanana nu sesuai henteu ada blanyap henteu dijawab kulan bade naon ujang teu kitu tah tapi Jungjunan ngawalerna ku bahasa anu seimbang jeung manehna mun ceuk bahasa urang meureun kitu Muhammad kuk euy aya naon euy tah kitu seimbang jadi henteu matak naon henteu matak itu soak ieu seimbang ganjangna teu aya naon tah lain Muhammad teu ngeunah sangeunahna eta ngomong kita para sahabat greget lain Muhammad kuring teh datang ka dieu teh aya tanyakeun ari Jungjunan eta bijaksana tanyakeun naon pek dek dinu poek mun cer basa urang rek dinu caang da Jungjunan sambil cingogo da manehna oge bari cingogo diseimbangkeun nah kieu Muhammad cek manehna teh cek urang ngurus tunjuk da aya naon ya kieu kuring teh aya jelema dek nanyakeun jelema teh ari resep mah resep ari cinta mah cinta simpati mah simpati tah cuman walam ma yalhaq bihim ari cinta mah aya ngantara daek ruang riung jeung tara daek nutur-nutur ya nu dimaksud jelema nu cinta tapi tara daek ruang riung jeung tara daek nutur-nutur kuring sorangan manehna dimaksud mah tadek nanyakeun kitu ari eta mah jelema nu ngaku cinta tuluy daek ruang riung daek nutur-nutur apalagi berjuang berkorban geus wajar teu kudu ditanyakeun eta mah ieu mah ari cinta-cinta i ruang riung mah kedul nutur-nutur haream diajak perang merod gitu kumaha tah jalma nu seperti kitu eta Jungjunan da puguh geus waspada mantena uninga mantena spontan memberikan respon yang positif ka eta jelema dawuhan Jungjunan ta eta sababiahna kaluar hadis eta teh yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbahu atawa dina riwayat sejen al mar'u ma'aman ahabba jelema mah ieu bisi teu nyaho euy dek dikumpulkeunana engke dina poe kiamah teh jeung jelema nu dipika cintana ku manehanana harita keneh eta urang kampung teh ngikeul engklak-engklakan
bari balik eta we aing mah geus nu dicekel teh eta. Itulah cinta kelas naon, tak kelas teri gitu. Tah euy kelas kakap-kakapku tuh. Cinta teh kelas-kelas naon teri kitu we ruang riung nu seperti kieu teh adalah nemongkeun kacintaan nu cintana kelas naon. Matak tong kaget tong kaget diajak salat anger haroream diajak berjamaah engko tas ngaji gitu tapi gitu geus ngong adan ngong komak budal ai budal teh batur mati imah ka masjid ai geus diadanan di komatat kalah ka budal teh ka mana balik ari ngaku cinta ka saha ka Gusti Allah tak kitu ari dicarekan mah da amek. Begitulah ngaranna cinta kelas naon kelas teri tak itunya ya, Masya Allah tabarakallah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa barik wa sallim warda jami sahabati wa barabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.